Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktu ieu bade ngadugikeun warta program ngalaksanakeun salat duha. Siswa sareng guru SMA Negeri Jatinangor parantos ngayakeun program ngalaksanakeun salat duha di masjid sakola unggal dinten Jumat. Kagiatan salat duha ieu dilaksanakeun dina jam mimiti diajar. Guru jam kahiji ngajak sakabeh siswa ka masjid sasarengan. Diayakeunna ieu program pikeun ngabiasakeun sakungna siswa salat duha. Sangkan siswa jadi siswa nu pinter tur aktif dina ibadahna. Kagiatan ieu biasana dilaksanakeun sacara rotasi. Mun minggu ieu kelas 10, minggu hareup dilaksanakeunna ku kelas 11. Saatos kabeh siswa rengseng ngalaksanakeun salat duha. Siswa balik di ka kelas pikeun ngalaksanakeun kegiatan diajar nepi ka jam diajar rengse. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Wilujeng enjing sadayana hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.